nu mantak eta kamari ieu kitu Padang eta Padang teh dibelebeskeun ku Gusti Allah datang ka kuari wallahu alam kumaha gunung nimpah nagara eta datang ka kuari sabaraha ribu manusia kunaon eta tanyakeun Padang emang kumaha gitu Padang ya Allah ya Rabbi eta nu mantak Aceh disunamikeun di Aceh kunaon ganja anu luar biasa dikirim ke unggal negara lewat Merak lewat Singapura dan lain ganja datang ke kuari nu ngaran ganja di non gitu ngaranna di dinya di Aceh jadi sorangan Masya Allah nu mantak kuari urang lamun dahar di Padang sing hade ngeunah keberesna tunduh eta teh make ganja eta lina lawar jadi persediaan biasa jadi makanan biasa orang di Padang di Aceh di ditu mah orang mau namu ka Aceh lamun orang teu ngarti ka agama ketika masak di ganjaan nikmati daharna teu kebal PS ganja jadi sorangan loba teuing sa Indonesia mah hei 10 Jawa bateuing hei sa provinsi Jawa Barat gede teuing hei Banten sabanten guys cukup sabanten malah wahai manusia-manusia cek Gusti Allah di dunia umumna sadunya khususna mah ahli Mekah termasuk Indonesia lamun umum hei manusia-manusia can jelas itu ya kajelema anu nyari cingan bumi yen imah anu kokoh meuli imah teh lain sakadar puluh juta ratus miliaran kadituna bahkan belas miliar 10 miliar bahkan lain boga imah na hiji ya urusan imah mah geus masalah geus ieu kalakuan kuari cara ricing di bumi Allah kalakuanana meuli korupsi zina judi bahkan terpercaya ke pangeran bahwa nu nyieun langit bumi teh Allah can jelas kitu ka jelema nu eta min ba'di hilaki ahliya sabada dirusak ahli-ahli nu balaheula awas maka teu dijadikeun iboh teu dijadikeun barometer allau nasa'u asabnahum bi dhunubihim naon sia lamun aing ngersakeun sarua aing nyiksa ka sia sakumaha dosa-dosa sia lamun sia dosana zina sarua jeung umat Kangjeng Nabi Lot ngadungling moal henteu ku aing disiksa saperti Kangjeng Nabi Lot umatna lamun sia buang kawarah ka Gusti Allah ka aing cak Allah deuleu kaum Samud deuleu kaum Ad teu saeutik nu ku aing baheula teh disiksa terus-terus ieu ku hari Indonesia sia kades mabok ambalayah di Indonesia awas ya cak Gusti Allah zina kuari mages ambalayah menutup kemungkinan lau nasya'u asabnahum bidzunubihim iksain sarua jeung umat baheula maling korupsi terus bae awas lau nasya'u asabnahum bidzunubihim mentek memehna ku Gusti Allah kuari dipanaskeun heula awas baheula teh kaum Adban nu dibere panas teh 3 tahun teu hujan 3 tahun bayangkeun 3 tahun teu hujan hese ka dieu ka ditu tatangkalan geus tandus 3 tahun atuh hujan batela luar biasa turun Rasul diturunkan ku Gusti Allah Kangjeng Nabi Hud alaihi salam dakwah bejakeun Hud ka umat lamun hayang subur mahmur lah jinawi percayana ulah ka batu nyembahna ulah ka makhluk coba kaing kitu bejakeun dakwah Kangjeng Nabi Hud terus-terusan dilelewe ku umatna terus bae dilelewe saeutik pisan mu iman ka Kangjeng Nabi Hud panas makin menjadi-jadi diutus salah seorang ka Baitullah datang ka ditu ka Baitullah nu kamari didongengkeun teh ayalah kiriman teh mega mendung wah
bararungah majar teh bakal hujan, ternyata angin ngegelembung, angin muter sabada Kangjeng Nabi Hud jeung pengikutna titah keluar. Eta kapan siksa cek Allah tuh jadikeun barometer. Awas di Indonesia geus sabaraha bulan urang dibere panas, hujan di mana-mana, guludugan jeung kilatan, samarukna hujan bener beureun. Geus dihitung ku ari di nagara geus beak sabaraha puluh miliar ieu ganyeun hujan. Teu nyararaho urang mah asal hujan seuri, asal hujan seuri. Padahal mah ieu teh geus total sabaraha miliar beakna. Lamun teu dihujankeun urang teh ku ari panasna ambual pohara luar menyengat. Cirina cek ahli palak mah angin heula, kilat teh guludug teh. Ieu mah hujan kilat angin. Sabarukan kumaha awas lamun nang tangan ka Gusti Allah bisa jadi berkepanjangan ya panas. Berkepanjangan ya panas. Tangerang geus kekurangan cai, pasokan air anu bakal ka Jakarta teh anu geus ka Jakarta ditutup lantaran untuk wilayah Tangerang ge kekurangan. Serang geus kekurangan cai ku ari mah. Kamari ieu aya rong Purwakarta di Purwakarta geus batela kurang cai. Karawang ge lamun teu ngandalkeun Jatiluhur mah geus eueuh cai. Allah maha kawasan ke kumaha meureun ke sanajan aya Jatiluhur wallahu alam ngan tetep bae urang ngadoa mah tetep ngadoa bae ngan ieu disiksa mah babari jasa teu puguh teu karu sadane macet siksa teh Allah da kumaha coba ieu terus urang ka Jawa Tengah ka ditu kurang moga informasi di Yogyakarta geus parah jasa we cai. Tapi iya urang masih kene leha-leha kene zina nu mabok-mabok, pemerintah korupsi terus baik nang tangan Allah. Awas berkepanjangan ieu keur ditegor ku Gusti Allah. Awas. Mentak lobakeun lah istighfar ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Awalam yahdi apakah can jelas lilladzina yarithuna al-ardha ka jelema nu nyicingan bumi. Ieu nu mantak Gusti Allah teh make bahasana yarisunal ardh make yarisu matina warasa yarisu eta makan ngawaris aya ngawaris mah berarti kapan aya nu diwaris lamun bapa ngawariskeun ka anak aya anak eueuh anak mah meureunnanan ka incu lamun incu anak eueuh aya meureun dulurna mamang teh uwa teh nah eta ngaranna ngawaris ieu ge ku bangkawara amat sia cicing di alam dunia na nanyieun Allah sia ngawaris ka umat nu baheula zina sia ge kunaon zina deui bae nu baheula mabok sia kuari kunaon mabok nu baheula maling sia kuari kunaon maling mantap make bahasana yarisunal ardh pohara lamun dibongkar sakalimat na Al-Qur'an urang mangkat bulu dikiekeun dikitukeun urang mah macaanna bae ge kuari ge sararese ngadengikeun ge cangkeul padahal mah kurang kumaha kopi geus ngarokok geus bubur geus segala wuduk segala tetep bae ku ngadengenakeun cangkeul geus neuleuh deui ka jam bangun dek demo teh ka aing sia aduh Gusti Allah ento ngeta mun boga janji meureun deui jam ieu janji aing jeung jahe tuh ieu bahasa yarisuna sia cicing neruskeun lalakon umat nu baheula dizina disiksa umat nu baheula mabok disiksa ku Gusti Allah umat nu baheula maling disiksa ku Gusti Allah umat nu baheula kafir disiksa ku Gusti Allah awas sia ngawaris nu baheula sarua sia ge ku aing disiksa deui geus kasaksian ku urang kamari ieu tsunami 200.000 manusia asahina jasa mobil single yang imah bangunan single lenceng asahina jasa kabeh ge dunia jeung manusia seusina asahina urang neuleuh tsunami gempa Yogyakarta tsunami Pangandaran gempa Sukabumi Gunung Galunggung Yogyakarta gunung deui kuari ke batuk-batuk bae gunung deui sarua bae teguran ti Gusti Allah ieu teh ulah kejadian alam sakumaha nu kamari dicaritakeun ieu teh teguran ti Gusti Allah kuari panas teguran ti Gusti Allah ayo sia Presiden Jokowi nek merubah tentang perekonomian sia nek beralih nu tadina Amerika kuari dek diasupkeun Hong Kong Cina kuari sia dek diasupkeun Cina kuari berangkat ya negara teh ayo sia
Amerika tetap baik terus mendesak Cina geus diasupkeun ka urang, geus dibuka lebar-lebar asup ka urang. Sementara jeung Amerika ge can selesai, dolar ditaekeun ku Amerika. Tina 9 naik 10 naik 11 naik 12 naik 13 ku hari geus 13,9. Geus 14. Ayo sia udag-udagan jeung aing. Berangkat sia Cina cek Amerika, perang Cina jeung Amerika di negara urang ti perekonomian. Urang mah teh naon? Urang mah teh naon kok jadi kos kieu sih? Kok jadi kos kieu sih? Kok beusi meuli 2.000 ngajual buru 1.000? Kok beusi meuli 3.000 dijual 2.000? Atuh ieu mah bebeakan ka kolor-kolor. Ieu mah lain gulung tiker, gulung bale ieu mah tuh. Tidak kumaha coba ieu. Perang, urang teh nyaho bangsa Indonesia mah kulantaran bodoh atuh seserian bae. Bodoh orang Indonesia mah teu nyahoana naon. Ieu teh keur perang Cina jeung Amerika di bidang perekonomian. Kulantaran perekonomian jadi tombaknya, tolak ukurna perpolitikan teu jalan. Perpolitikan di urang teh teu stabil. Deuk kabangun kumaha lamun perekonomianna macet ku ari. Cina kakarak dibuka asuplah ka urang produksi encan, Amerika dikatukangkeun sedangkeun bahan baku beulianna kudu make dolar, taekeun sia ku aing, kaudag moal ku sia. Sementara hitung-hitungan anak ahli ekonomi di urang teh encan mampu. Kos kieu keberadaan anak neuk kumaha sedangkeun jelema nyeun pabrik di depan eta teh make duit negara sekian triliun. Nah, perpajakanna terus melambung teu kaudag ku nyana lantaran nyana teh pajak tanah, pajak bangunan, pajak ekspor impor. Ieu teh kapan kudu dipenuhi sementara dolar naik, bahan baku kudu dibeli ku dolar, Cina nyerang ka urang. Ieu da kumaha ieu produksi teh aing balik ka Singapura. Teh saeutik anu boga karyawan 8.000 nyesa tinggal 2.000. Nu boga karyawan 20.000 nyesa tinggal 5.000. Tinggal bangsa Indonesia nu teu nyaon kieu amat sih dek demo ka mana? Oh pelindung di urang mah demo teh. Urang demo ka DPR lagi keur puyeng. Aing boro-boro siap aing sarua bae ieu. Nah, ieulah keberadaan Indonesia seperti kieu. Nah, hakikatna mah menang Allah keur dicoba heulanan. Urang mencarita hakikat syariatna, aturanana Jokowi nu boga. Kuari keur diresapel kumaha perbaiki hayo coba menteri poh ieu ganti itu bakal gitu-gitu kene. Nemadak Habibie ngomong terpuruk sepanjang sejarah Indonesia perekonomian saat ini. Lain cek aing cek Habibie. Kamari Habibie datang ka dia. Kumaha? Nah ieu keur carita keberadaan negara. Kemudian panas sakallah ayo sia. Dek jeung aing udag-udagan sia ayo. Sia dek ngaluhurkeun pertanian Jawa Timur akan ditingkatkan pertanian Jawa Tengah, Jawa Barat. Dek dipersiapkan di Palembang, di Medan, di berbagai daerah. Pokoknya dek ditingkatkan pertanian. Sebab naon perekonomian bakal macet kunyana geus ka itu. Ieu perekonomian industri bakal macet sebab moal kaudag melalui dolar ditaekeun ku Amerika. Hayo hayang nyaho udag-udagan perang Cina jeung Amerika. Asal Cina naik perang. Lamun Cina terus memaksa dolar bakal 15. Lamun Cina terus bae ku Indonesia dibere diketeruskeun naik 16.000. Jadi dari kumaha eta mah perang nyana. Ayo cek Amerika. Pas gitulah perang. Beda deui jeung perang di Irak, lain deui di Irak mah. Ai di Irak mah Saddam Hussein teh deuleu sejarah. Cek Saddam Hussein menyaing teu mampu sih kok transaksi make kitu. Hilang dolar bae. Ku ini ditaekeun Islam teh. Dolar ku ari teu bisa transaksi di Irak. Meuli minyak kudu make dinar, meuli minyak kudu make dirham. Uang Irak. Iran kitu kene sepakat. Bingung kalah Amerika. Sakedeung nyieun lah nyana perkumpulan ieu mah lamun diteruskeun bakalna negara Islam di mana-mana. Bakal terulang kembali wali sanga zaman Ki Raden Patah dengan Saddam Hussein, Islam akan tinggi. Urang mah teh nyaho minyak dengan sakitu perang perekonomian. Nah, dijadikan biologi padahal di Irak teh.
omongan Amerika teh dihajar ku Amerika sorangan moal kuat Irak, dihajar ku dua anjing Inggris moal kuat, dihajar jeung Prancis moal kuat, nyeulat multinasional hajar Saddam Hussein sebab urang bahaya ka dituna bisa-bisa Islam naik deui. Islam nu mantak merudah sadunya kamari mah tanpa aya nu nita spontan. Tuh lamun dibuka sejarahna kos gitu. Kuari di Indonesia geus tambah geus carita Irak tamang geus beres tamang geus. Beres geusan tamang geus. Geusan heulana. Kuari urang mah carita Jokowi. Presiden urang eta kajen kumaha ge. Perang Amerika jeung Cina. Hayo udag-udagan sia. Kamu bisa henteu sia. Ketika Cina terus yen naik jeung uang Cina naik yaitu dan non Amerika masih kena siap naik deui dolar. Moal kuat kajen. Nu mantap cik Jokowi urang kuari mah beralih ka pertanian. Urang siapkeun pertanian. Wah, geus disiapkeun nya lagi geus boga pemikiran. Ieu moal kuat. Ngudag dolar Amerika teh moal kuat. Geus urang kana pertanian. Cak Allah lain kitu titah ibadah atuh ka aing. Jas siang ngandelkeun pertanian teh ngandelkeun hujan, panaskeun ku aing sia. Lain titah ibadah nangan udag-udagan. Bejakeun para ulama nu sekeliling mengelilingi Jokowi. Titah ibadah ka Gusti Allah kitu masyarakat. Ulah udag-udagan yang ka kawasan Allah. Lamun dipanaskeun, panas anu luar biasa. Deuleu India, deuleu Pakistan, brek tarawae. Di tropis tinggal tropis. Allah Maha Segala-galan. Awalam yahdi. Apakah teu jelas ka jelema anu seakan-akan mempusakai bumi cicing teh nyana jadi warisan dianggap pusaka bisukna cicing imah-imah sangeunahna bae sabada dirusak ahlina nu baheula encan jelas Allahuna sya'u lamun teh mah kaula ngersakeun asobnahum kaula ge bakal ngeunaan ka manehna siksa ku sebab dosa-dosa nawas wa natba'u ala qulubihim fahum la yasma'un kaula nu agung teh geus ngelak geus ngecap geus nyeplok kana hate-hatena jelema nu berheula manan manehanna teh iman teh manan manehanana teu percaya ajuku kaula disiksa ajunya nanah teu daekeun ngadenge kana piwuruk-piwuruk si mata daburin ngan sakadar didengekeun dipikir henteu sakadar ngadengekeun dilaksanakeun henteu akhirna jadi guguyon siksa ku aitah jelema-jelema nu baraheula teh nu mantak disiksa teh teu percaya ka ing hatena ku aing geus dicap diceplok distempel geus moal iman kulantaran buang kawarah jasa menutup kemungkinan anu ngawariskan taneuh nu baraheula di urang zaman Bung Karno Masya Allah menyatus desa Bang sampai Merauke. Bung Karno mah menyatukan umat musyawarah jeung para penggede jeung para inohong tokoh-tokoh masyarakat berbagai lapisanana politikus ekonomi jeung ahli agamana kiai diajak musyawarah yuk urang nyatu nya hiji dari Sabang sampai Merauke istimewana Bung Karno tapi ku hari berpecah belah ku hari ge kapan geus hampir memaksakeun sebenarnya per provinsi kulantaran naon asah henteu kagero ku hari lamun Aceh ku hari geus memecahkeun diri Papua geus hayang misahkeun diri kemudian Banten ge Banten selenting-selentinganan geus hayang misahkeun diri kulantaran naon eta teu kagero permasalahan naon henteu kagero geus dijieun otonomi daerah ku ari mah tuh pelaksanaan pembangunan kumaha sadaerah-sadaerahna pemasukan gede hebat berendaerah pasukan letik berarti saaya-ayana dilaksanakeun geus otonomi daerah tapi tetep bae otonomi tinggal otonomi jalan mah tetep bae renjul bae deuk kumaha deui atuh deuk kumaha deui horenganan sistem nu aya di urang anu teu bagus atawa manusia-manusiana geus moho kana sistem nu aya geus kudu dikumahakeun ieu mah keur nyaritakeun kebangkrutan urang diceplok ku Allah komo lamun datang ka lain sekedar mabok lain sekedar zinah lain sekedar korupsi bahkan manehanana kufur teu percaya ka Allah
iya diceplok ku Gusti Allah asal geus karar itu deulekeun cak Allah law nasya'u asabnahum bidzunubihim siksa ku aing menutup kemungkinan cara umat nu baheula jaga kurang tina siksa Allah urangna babalik ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala tilkal quratuh kampung tuh negara tuh kota allati maradzikruha nu geus dicaritakeun tadi geus kaliwat naqussu alaika kaula nu agung nyaritakeun ka anjeun ya Muhammadu he Muhammad min ambaiha tina caritaan-caritaan eta negara tuh dele ketika di Irak bangkawarah manusia setelah Kangjeng Nabi Adam turun di India kemudian anak baranakan Kangjeng Nabi Adam teh kemudian tes Kangjeng Nabi Adam Kangjeng Nabi Idris di Irak dilanjutkan ku Kangjeng Nabi Nuh alaihis tilkal qura tuh kampung Irak tuh negara Irak Utara diditulah Kangjeng Nabi Nuh dilahirkan didinya lah Kangjeng Nabi Nuh dakwah di tengah-tengah masyarakat anu luar biasa biadabna didinya maling didinya zina saha nu gagah saha nu menang teu percaya bahwa langit bumi nangieun Allah Kangjeng Nabi Nuh diutus titah iman ka Allah disangsarikeun 950 tahun Kangjeng Nabi Nuh umurna 1000 tahun 950 tahun nu iman eta dakwah ya Allah ya Rabbi urang manjeun pondok kakarak 5 tahun nu mondok bae geus frustasi urang dakwah nu ngadengekeun bae geus frustasi deule Kangjeng Nabi Nuh 950 tahun ngan Kangjeng Nabi Nuh terus bae tabah diusir bala Kangjeng Nabi Nuh tidinya instruksi Gusti Allah nyeun kapal Kangjeng Nabi Nuh sareng-sarikeun no ayeuna kapal mah deket laut lain di tengah-tengah negara sia mawana kali itu kumaha jeung leumpangna kumaha kapal mah ayana di laut cek Kangjeng Nabi Nuh kula mah instruksi ti Gusti Allah lah udah sok Allah-Allahan edan sia mah Nuh geus teu dianggap tapi tetep bae Kangjeng Nabi Nuh terus kesimpulan nama Nuh awas ieu umat geus disiksa saha anu iman kuateun Kangjeng Nabi Nuh dakwah awas siksa ieu mah bakal datang nu iman naik ka dieu naik anak Kangjeng Nabi Nuh opat Yapis Ham nah Kanan nu tilu asup ka laut ka parahu nu hiji Kanan mah teu anak sorangan Kanan teu percaya ka Abah teu percaya ka Abah Nabi Rasul ieu urang teh ieu teh turunan tilu-tilu Yapis Ham sakitu dijelaskan ku Kangjeng Nabi di hadis Bukhari Yapis bapak orang itu Sam bapak orang itu Ham bapak orang itu jadi orang teh keturunan tilu-tilu Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam moal kaluar ti dinya Arab turunan mah dijelaskan ku Kangjeng Nabi Arab turunan bapana kadituna ka Kangjeng Nabi anak Kangjeng Nabi eta kemudian ngatu kadu naon gatu ngaranna kitu Iran Persia ya eta keturunanna terus kaya Turki Cina ieu termasuk urang ieu ke urang lamun nyaritakeun hadis Kangjeng Nabi nu eta jadi kesaturunan-saturunan ka dieu hiji nu teu iman Kanan teu daek naik Kanan ka dieu cak Kangjeng Nabi nu iman siksa ieu lah bah siksa di mana abi naik ka ditu ka tanggal kalapa ada liput sia tanggal kalapa ge bong moal mah nya tiba heula ge tilok tanggal kalapa tilok liput ku cai ieu mah siksa sadunia ieu mah moal bah kali ge lah ulah mah lamun tanggal kalapa kaliput kula mah ka gunung geus atuh teu iman ngaranna ge terus disiksa teh naik di mana Kangjeng Nabi Nuh tu singgahna ieu gunung naon ngaranna kapal Judi dina Al-Qur'an Gunung Judi di mana eta di Turki nah jadi ti Irak terus ngeungkeui kapal teh eureun-eureun di Turki tah eta lah kuari geus diketemukan di Gunung Ararat di dinya Turki aya kapal Kangjeng Nabi Nuh sebelah kirina sekitar bangsa 50 meter tidinya aya masjid masih aya keneh kuari ke masjid urut Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam
geus jadi batu masjid Kangjeng Nabi Nuh. Didinya kapal aya kene urut kapal Kangjeng Nabi Nuh. Jadi kapal teh singgah teh lain di laut tapi di luhur gunung. Gunung Judi. Kuari aya kene. Kuari aya kene geus dipoto urut kapal Kangjeng Nabi Nuh teh. Kemudian laut nu pernah gitu diberangkatkan ku kapal Kangjeng Nabi Nuh. Ku didinya mah satelit. Coba laut mana? Aya. Kuari kecanggihan alam, kecanggihan alatnya seperti eta. Jadi kuari mah lebar kapal Kangjeng Nabi Nuh, panjang kapal Kangjeng Nabi Nuh diketemukan oleh 4 negara. 1 negara Amerika bersama-sama dengan Arab, nomor katilu Jerman, nomor kaopatna Irak. 4 negara Mesir, 4 negara iyalah anu terus menelusuri tentang kapal Kangjeng Nabi Nuh. Kuari geus dijadikeun kitu mitos. Geus dijadikeun kuari aya kapal Kangjeng Nabi Nuh, masjidna aya urut Kangjeng Nabi Nuh singgah di luhur gunung. Masyaallah. Aya 2 masjid, hiji di dinya, nomor kaduana di Tajikistan. Nah, jadi eta lamun urang ka ditu engke naik ka gunung bakal kapanggih jeung masjid urut Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam. Ke lamun urang ka Tajikistan ka ditu ente naik kula balik. Para raih bisa sia di luhur gunung. Aya tapi make kapal heli di sorotan aya. Masyaallah. Terbukti ieu teh orang Amerika ingin membuktikan coba di mana sih ke Gunung Judi dan di mana sih singgahnya kapal dan bagaimana ditelusuri selama 5 tahun menelusuri eta. 5 tahun menelusuri eta alhamdulillah terbukti. Iyalah geus dibukti-buktikan ku Gusti Allah nya nama asup Islam. Kemudian loba nu asup Islam di Amerika ketika manehana nyaritakeun tentang terbukti nah baheula zaman Kangjeng Nabi tutup ku Amerika teu meunang dicaritakeun. Bahaya ieu. Masya Allah mailah cerita tilkal qura tun negara anu baheula ahlina iman ka rasulna. Begitu Allah ngutus Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam umat da tetep bae henteu iman siksa ku Gusti Allah. Tilkal qura negara itu disiksa ku Gusti Allah. Nomor keduana negara kaum Samud eta adalah kaum Kangjeng Nabi Shalih alaihi salam eta ngaranna Madain Soleh. Lamun Kangjeng Nabi nyaritakeun dina kitab Bukhari hadisna aya Batnul Wadi ketika Kangjeng Nabi di Dzulhulaifah. Kangjeng Nabi teh cicing di Batnul Wadi antara Batnul Wadi jeung Yordan di dinya aya ngajana Madain Soleh. Lamun dina Al-Qur'an aya surat Hijr eta surat Hijr teh eta. Tuh di dinya lah disiksa kaum Samud teh. Lamun terus urang ka Yordan aya Petra di ditu tersisa ditinggalna. Tilkal qura disiksa kaum Samud. Mana deui? Tuh Ad kaum Ad di mana Ad? Kaum Ad teh antara suhu di Arab Madinah, antara Madinah jeung Yaman. Belah ditu aya Ahqaf karana mentak dina Al-Qur'an aya suratul Ahqaf. Ahqaf eta dataran luas, dataran pasir. Urang mah nyebutna gurun pasir Sahara ngaranna Ahqaf. Teh lamun urang dina Al-Qur'an mah suratul Ahqaf Yaman. Kaum Ad di Yaman, ditinggalna kaum Ad. Mentak diutus Kangjeng Nabi Hud alaihi salam Yaman. Mentak aya kuburan Kangjeng Nabi Hud di Yaman mah osok di haolan. Wah, ramena luar biasa. Ditinggal para nabi di Yaman Kangjeng Nabi Sulaiman aya di Yaman ditinggalna Kangjeng Nabi Sistea. Kemudian Kangjeng Nabi Hud ge aya berbagai nabi-nabi jeung wali-wali. Nu mantak paling istimewa sadunya adalah Yaman. Sunnina kuat jasa gempur ku Yahudi. Moal bisa Yahudi ngagempur eta lamun tanpa make umat Islam dicuci otakna anak buahna teh dicuci otakna supaya menyatakan Islam teh seperti ieu. Jadikeun ISIS berangkat. Kuari ku ISIS diacak-acak kuburan-kuburan teh. Wah, kiai-kiai terus dibeakeun. ISIS terus baik. Iyalah supaya jadi Wahabi. Sebab ku Wahabi Yahudi ngeunaheun jasa. Ku Yahudi mah ku Wahabi mah Yahudi teh ngeunaheun jasa. Ndek nyaplokna naon ge.
itu hasil-hasil bumi tengeunaan biasa selama make Sunni ortodok lamun di Irak mah Islam ortodok ahli toriko ieu bahaya urang teh teu meunang nyaritakeun tentang tuh Tuan Abdul Qadir urang teu meunang nyaritakeun tentang Kanjeng Nabi urang teu meunang nyaritakeun tabaruk Yahudi teh ngaulahkeun hese ku Yahudi mah melalui Wahabi kos gitulah kuari asup ka Indonesia Wahabi Syiah asli. Mentak lobalah pertanyaan-pertanyaan mahasiswa untuk mempertanyakan kebenaran kewalian Maulana Hasanuddin, mempertanyakan kebenaran kewaliannya Syekh Yusuf, mempertanyakan kewaliannya Syekh itu Asnawi, mempertanyakan kewalian Wali Sanga. Ketika orang nyaritakeun nyana wali, apa dasar kewaliannya? Coba lamun tahun-tahun sabaraha naon ditinggalna. Nah, ketika orang nyaritakeun Cirebon, Syekh kitu Syarif Hidayatullah dideuleu ku urang keramikna, dideuleu ku urang potongan bangunanana. Ieulah ngajadikeun mitos bakal didinyalah bakal kanyahoan tahun sekian. Maka dengan ayana kos kitu jelaslah kewalian Syekh Syarif Hidayatullah dihancurkan kunyana supaya anak incu orang ulah bisa nyaritakeun. Di orang tidak menutup kemungkinan bakalna Cirebon hancur, Wali Sanga kabeh dihancur-hancurkeun. Banten ge deuk dihancurkeun. Supaya kuari mah urang masih kana bisa nyaritakeun, engke bukuna bakal dibeakeun kabeh beuleuh. Rencana Yahudi seperti eta. Ulah sampaikeun ka nyaritakeun karuhun-karuhun kewalian. Ieu nu mantak jadi kekuatan Islam teh. Numantak kuari Arab teu kuat teh lantaran naon? Lantaran nyana geus teu nyaritakeun. Di mana makom Siti Khadijah kuari geus teu kadeuleu? Di mana ditinggal Kangjeng Rasulullah geus teu kadeuleu? Malah kuburan Kangjeng Nabi ge deuk dipindahkeun. Ya teh Yahudi. Ya Wahabi nurut bae deui. Deuk kumaha coba ieu? Nah, mantak kuari digempur memeh Mekah jeung Madinah. Kangjeng Nabi nu bakal diacak-acak engke Yaman heula sebab di Yaman lah loba tinggal ahli sunnah wal jamaah nabi-nabi. Irak geus hancur kuari Yaman dihancurkeun engke terus tas Yaman bejana ka Indonesia moncongna geus dikieukeun di Australia moncong geus dikieukeun tepat Cikupa geus diukur kunyana dikacikupakeun bae ka jangan saking aya citra. Aya anu ngabisiki coba cenah ka puri ulah puri mah eueuh teh puri mah aman eueuh nu zina nu mabok eueuh di dinya mah aya ge anu eta doang ngeusian 50 tah ieu di urang teh geus di berbagai sektor di luhur geus diisi ku Wahabi mun hayang nyaho di kepemimpinan Jokowi ieulah kadeuleu rapuhna nu mantak dipaksakeun lah NU dengan agil sirat kudu naik di sadajan sabaraha miliar kudu bae urang lamun nyaritakeun kitu bakal ngabukakeun tentang keberadaan Indonesia kunaon sih bisa memaksakeun aya bergaining jeung ieu sebab naon keur memperjuangkeun kewahabian jeung kesyiahan dicaritakeun soge maksudna kumaha hati-hati ka hareup lain lalaga dieu mah terus dipaksakeun padahal mah NU mah lain kos kitu kuduna atuh tipe NU mah lain kos kitu kudu tawadu kuari ge tawadu ngan tawaduna kuari mah tawarna duit jadi lain tawadu asli nah ieu kuduna aslina NU mah tawadu DP kok kuari main kos kitu lain sekedar lain nyaritakeun tentang keaiban NU tetapi keberadaan NU seperti etalah dipaksakeun kajen ku kumaha ge sebab naon aya nu deuk diperjuangkeun di tubuh pemerintahan supaya Sunni ieu rusak. Dihancurkeun lalaunan. Wow. Leuwih jeli ahli-ahli Allah mantap kabeh blut pigideg bae ge. Abi babi nu sajan anu nyarahun gideg kumaha ka hareupna. Ai kula mangan sakadar lah atuh nyaritakeun keberadaan bos ge bae. Sakadar supaya nyaho bae abeh urang hati-hati anak urang pasantren-pasantrenkeun siga de. Abeh engke tetep bae kuat perang masalah geus. Wih, cenah kiai perang, masalah. Dia perang paeh teh perang paeh. Ieu ulah kitu cenah kiai kula can kawin-kawin heula sia deula. Saya mikiran kitu bae sih. Mikiran hulu nu leutik bae hulu nu leutik.
kula mah inget mikiran hulu nu leutik sok inget ka jelema ku boga pamajikan opat. Boga pamajikan opat ye. Tah, ngan kunyana diatur. Cak nyana teh kieu nya. Pokona mah asal giliran sia datang ka imah aing ka dieu. Ke sia balik isuk kana ieu datang. Jadi awewe nu datang. Sebab ai mah pan boga pagawean, dakwah teh, dagang teh dan lain sebagainya. Geus sia kudu nyaho. Saya datang ke waktuna masing-masing. Geus itu persetujuan pemajikan opat oke. Gara-gara nama ieu tah hulu nu leutik. Aing jadi inget bae tungtung nama. Geus kitu paringana barang-barang penting teh pan nu datang ieu penting ieu nya. Udah di telepon teh datang. Geus aja lah pentingnya teh datang. Penting kadua giliran nu anu biasana nu kadua ieu. Teu datang deui bae. Sial aing geus pargel kieu teh datang cek nya teh. Nu katilu ge teu datang deui bae. Ah, pamajikan nu kaopat bebereun datang ieu teu datang deui bae. Masya Allah, cek nya isi kunaon kieu teh. Opat ku opatna. Baru datang hiji-hiji aja. Salarial jasa. Langsung nyono pas aya nu ngariung di lembur eta nu ngariung kabeneran nyana titah nyambut nya dulur-dulur sadaya geus esi nyambut na manusia jan ngan nyana nyelipkeun urusan nyana itu biasa tanya ki pudol emang kitu penceramah nyana nyelapkeun urusan nyana cak nyana teh kula mah urusan sambutan mah geus beres ye nya ngan ieu mah kieu saeutik mah dulur horenganan eta pamajikan ngaladenan salaki ganjaranana sarua jeung ngabunuh Yahudi 70. Lamun pamajikan ngaladenan salaki berarti sarua jeung jihad fisabilillah ngabunuh pamajikan 70. Beuh eta lamun sakali, lamun salila hirup berarti alajur kabeh Yahudi. Ieu mah keur carita gede jasa ganjaranana. Eta pamajikan opat ngadengekeun BKB di majaheunya orang gede teh ganjaranna. Geus we balik ka imah tah pamajikan datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ye, dia datang ye. Naon? Kula mah kabita ngadenge tadi kakak nyarita. Cek jana cenah ieu 70. Cek jana ganjaranna. Atuh ayo rasa sarer. Beres lah kula mah lantaran ieu mah tuh geus beres kula balik ya geus sabodo teh balik mah balik kan teh kebal datang deui nu hiji deui. Waalaikumsalam. Naon ya kade tadi kula ngadenge cenah 70 sarua jeung mehan Yahudi. Heuh bener atuh kula mah lah ieu mah hitung-hitung jihad bae. Hayo geus beres nu kadua balik nu katilu datang deui. Waalaikumsalam. Aya naon ieu penting-penting ada kula ngadenge tadi kabita ajaknya na sarua jeung ngabunuh 70 Yahudi kula ge hayang hayu atuh hayu berangkat deui beres eta nu kaopat dipaksakeun ku nyana aju ngomong jaknya na beuh horeng lain Yahudi nu pae aing tuh gara-gara nu leutik inget pae kadinya aduh jaknya na lain Yahudi nu modar aing isu ka rumah sakit teh Masya Allah karena geus teu kudu obat-obat hiji bae urang nu teratur ngan lamun hiji kurang ya dua lah masalah lah gitu. Ngan nu teratur rasa penting dihijikeun gitu atuh teu mah modar jana tuh Masya Allah tilkal qura itu negara-negara nu tadi dicaritakeun teh aku kaula dicaritakeun ka anjeun Muhammad tina caritaan-caritaan ahlina itu tadi Kangjeng Nabi Nuh kemudian itu Kangjeng Nabi Saleh kemudian Kangjeng Nabi Hud umat tadi siksa al-Aqab nah etalah Kangjeng Nabi Lut Yordan terus ke belah itu urang endek gitu ka mana ka arah gitu Palestina didinya antara Yordan jeung Palestina didinya teh naik kadinya tah eta teh aya tanah anu dibalikeun ku Gusti Allah handap jadi luhur-luhur jadi handap
tandus hidung kuari ge teu bisa didatangan panas nu di pagar ku negara Yordan eta Kangjeng Nabi umat Kangjeng Nabi Lut umatna siksa mantap Kangjeng Nabi Lut diselamatkan ku Gusti Allah ti Yordan teh tinggal lompat ka Palestina selamat Kangjeng Nabi Lut ngan pamajikanana korban tuh lamun urang nyaritakeun tentang hidayah Kangjeng Nabi Nuh anakna teu iman Kangjeng Nabi Lut pamajikan teu iman Kangjeng Nabi urang mamangna teu iman Kangjeng Nabi Ibrahim bapana sorangan teu iman ya Allah ya Rabb mahal hidayah tilkal qura negara-negara nu tadi dicaritakeun Muhammad ku kaula dicaritakeun ka anjeun tina caritaan-caritaan tentang ahlina anu bangkawarah nurut ka Rasul siksa teu menutup kemungkinan umat setelah eta ge mun teu nurut ka aturan-aturan Rasulullah disiksa Indonesia geus sabaraha kali disiksa nu tadina Jawa nu tadina Banten jeung Sumatera ngahiji kuari jadi pisah lantaran Gunung Merapi jadilah Selat Sunda di dunia eta teh siksa terus datang ka dieu ka mau tsunami teh anu mun kurang eta teh siksa Masya Allah kan geus sabaraha ieu urang jutaan manusia nu tersiksa kok teh dijadikeun barometer teu diajadikeun ibrah sih ku urang teh jadikeun apakah can jelas kitu umat nu baheula disiksa tanjakeun ku ari nu Batak Tasikmalaya Galunggung disiksa tanjakeun kunaon eta kredit ditanyakan kredit teh ahli-ahli kreditnya tuh orang dinya orang kitu rancapaku terus orang kadinya kredit nu mantak eta kamari ieu kitu Padang eta Padang teh dibelebeskeun ku Gusti Allah datang ka kuari wallahu alam kumaha gunung nimpah negara eta datang ka kuari sabaraha ribu manusia kunaon eta tanyakeun Padang emang kumaha kitu Padang ya Allah ya Rabbi eta nu mantak Aceh disunamikeun di Aceh kunaon ganja anu luar biasa dikirim ke unggal negara lewat Merak lewat Singapura dan lain ganja datang ke kuari nu ngaran ganja di non gitu ngaranna di dinya di Aceh jadi sorangan Masya Allah nu mantak kuari urang lamun dahar di Padang sing hade ngeunah keberesna tunduh eta teh make ganja pakai ganja itu lina lawar jadi persediaan biasa jadi makanan biasa orang di Padang di Aceh di ditu mah orang mau namu ke Aceh lamun orang teu ngarti ke agama ketika masak di ganjaan nikmat di daharna teu kebal PS ganja jadi sorangan lamun orang nyaritakeun ganja di Aceh jadi sorangan orang nyaritakeun di Yordan eta teh kitu zaitun jadi sorangan jadi seorangku lagi kaget sisa gunung zaitun barang terus naik mobil di sisi imah kebelet zaitun orang jadi sorangan nu mantak zaitun ke mancanagara zaitun nu aya di urang geus di naon dikemas eta teh menang ti negara Yordan jadi sorangan mantak dina Al-Qur'an watini wazaituni waturi sinina wa hadzal baladil amin demi tin demi zaitun Waturi Sina demi gunung Tursina emang didinya terus Yordania Mesir terus ke Palestina gunung Tursina okas gunung Judi teh di Turki terus ke terus tilu negara eta teh gunung Judi kabeh tilu negara gunung Judi kos Palestina ke Tursina eta urang di Yordan Mesir terus ke Palestina terus eta ngaranna gunung Tursina kabeh Judi sarua bae itunya Tajikistan etanya gunung Judi di dinya Turki gunung Judi tilu negara Afghanistan terus kan itu eta gunung Judi kabeh Masya Allah urang mah nyaritakeun gunung santri salah hiji urang gunung Karang eta loba gunung Karang tapi nu kanyahoana mah nu gedena bae kos kitulah di urang mah di luar negeri bang tuh gunung tilu negara urang kula nanyakeun mana ieu gunung Tursina sugan kula mah cara gunung santri horengan ada kulu cek jalan Tursina Masya Allah kula nanya tak kagaibna ieu mana gunung Tursina enak gunung Tursina cek jalan ada kulu Tursina kabeh Tursina teh di dieu datang Yordania Mesir terus ka ditu Palestina ada kulu Tursina oh cek kula teh ieu mah aing lain etan mah ditanyakeun gae
urut Kanjeng Nabi Musa mana gerib cek nya sakedeng deui pas sakedeng deui geus deukeut geus deukeut kan lantaran penting dibejakeun tah ieu ceritakeun gue nya ieu lah gunung urut Kanjeng Nabi Musa itu mun kurang turun bisa kan teu cek nya teh jahat di dieu loba garong ulah atuh lah peuting kebenaran lewat karinya peuting ngan neuleu doang ieu dibejakeun gue nya ieu lah Gunung Tursina urut Kanjeng Nabi Musa ngan lamun peuting henteu ngajamin keamananana sebab daerah dieu jahat-jahat keneh palingan aya polisi setiap mobil aya polisi dikawal ku polisi Masya Allah horenganan kejahatan-kejahatanana luar biasa tilkal qura tuh negara-negara ieu keur carita negara-negara anu ku Gusti Allah dicaritakeun ka Kanjeng Nabi urang anu diturunan rasul-rasul urang mah jauh teuing urang nyaritakeun negara urang bae tuh Aceh jadikeun ku maneh contoh tuh Tasikmalaya jadikeun contoh tuh kitu Sukabumi jadikeun contoh tuh Padang jadikeun contoh kade ulah datang tai goyang tuh Yogyakarta tapi ngahijikeun iman jeung kabair yeuh bakal disiksa ku Gusti Allah kabair teh kos kumaha mabok eta kabair ngaranna iman dihijikeun jeung mabok siksaeun Allah kabair teh mana deui ngabunuh eta kabair iman nama ka Gusti Allah tapi nyana ngalaksanakeun pembunuhan ieu adalah siksaeun Allah mana deui zina nah ieu adalah kabair iman ka Gusti Allah tapi nya ngalaksanakeun zina nah ieu ge siksaeun Allah mana deui kabair teh termasuk meling kabair ngaranna korupsi kabair ngaranna tah ieu bakalna siksaeun Allah boh di dunia boh di akhirat nu mata kadenge ku urang Yogyakarta luar biasa digoyang-goyang ku Gusti Allah mana deui Padang digoyangkeun ku Gusti Allah tsunami Aceh disunamikeun Bandung Cianjur kamari banjir bege Cipanas sabaraha ieu mantak sampah teh aya dua macam aya sampah zahir nu sok ngahalangan cai macet jalan cai di mana-mana sampah teh kos kitu teh bersihan lancar aya sampah teh sampah manusia nu teu iman ka Gusti Allah ngaranna sampah nu maksiat ka Gusti Allah ngaranna sampah moal turun banjir lamun henteu aya sampah permaksiatan jadi berarti eta pamarentah nu keur ngabersihan cai nu maksiat ka Gusti Allah sampah keneh berarti sampah ngabersihan sampah kos gitulah lamun kurang diteropong make batin mah seserian wali Allah aya lurah keur kikituan aya camat keur kikituan aya PNS teh keur ngabersihan gorong-gorong wali mah seuri bae lantaran eta teh sampah dibersihan ku sampah moal kebal ge macet deui lantaran nu sabab nurunkeun adabna nyana kadele ku mata zahirna mah sampah mararangpat horenganan sampah zahir jeung batin eta nu kudu dibersihan mata heulanan sampah nu koco-koco mah gampang ku masyarakat ge bisa lurah heula ulah mabok ulah zina ulah korupsi pamarentah heula ulah jadi sampah Gusti Allah wari nyana make segede kenong di dieuna engke di akhirat dia seret ka neraka sampah lantaran dibersihkeun ku Gusti Allah tah jadi lamun urang neuleuh urusan banjir sampah macet di dieu ti ditu horenganan sampah nu gegede mah nyana lamun eta dibersihan moal banjir kajen kumaha cok geura yakinkeun moal gempa moal erosi asal yakin ka Gusti Allah sebab anu mancing kana turuna banjir tah lurah nu mabok camat anu zina PNS anu maksiat rakyat anu zalim eta lah pemancing siksa Allah Subhanahu wa ta'ala ulah terlalu nyalahkeun sampah ulah buat teuing botol aqua mah bari maca zikir teu karasa jeung teu kajahoan ku urang sahanu nyaho botol aqua dibalangkeun kana Allah kadang-kadang betul horenganan Allah cicing di sisi jalan Allah teu nyaho urang
teu nyaho jabatu ge maca salam ka Kangjeng Nabi maca sholawat ka Kangjeng Nabi barang-barang nu beku nu jamad tetap zikir ka Gusti Allah tah ieu horenganan sampah nama eta ya Allah ya Rabbina ieu lah nu mantak ayul fariqaini kami ya anu diamankeun mah cek Kangjeng Nabi Ibrahim ulah boga pikiran teu beres maneh pikir bener in kuntum ta'lamun tambahan deui alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika humul amn wa hum muhtadun alladzina nyaeta jelema-jelema anu ngimankeun ka Gusti Allah jeung teu nyampurkeun kana imanna dicampurkeun bizulmin kana zalim ditafsiran di dieu ku Imam Suyuti teh Imam Jalal teh syirkin bizulmin teh ku zalim ku syirik nah iyalah jelema nu ngimankeun ka Gusti Allah teh nyampurkeun imanna kana syirik ulaika humul amnu jelema eta lah anu bakal diamankeun ku Gusti Allah wa hum muhtadun eta lah nu mareunang pituduh ti Gusti Allah subhanahu wa ta'ala barang turun ayat ieu alladzina amanu wa lam yalbisu jelema nu bakal diamankeun ku Gusti Allah mah tina siksa horeng jelema nu iman tur teu nyampurkeun imanna dicampurkeun kana zalim sahabat careuri kabeh kunaon cek Kangjeng Nabi ko make ngaleungis jeung ceurik man saha jelema anu henteu zalim malam yazlim nafsahu ya Rasulullah sahanu teu ngazalim ka diri ja kabeh ge zalim bae lantaran kabeh ge kapan ngarasakeun maksiat lantaran kabeh ge kapan ngarasakeun ieu teh dosa berarti kan zalim sedengkeun nu bakal diamankeun jelema nu teu zalim sedengkeun mayoritas jelema zalim mantak cek Kangjeng Nabi lain zalim eta ieu mah zalim syirik sakumaha nu dicaritakeun ku Luqmanul Hakim ya bunayya inna syirka la zulmun azim Luqmanul Hakim ngajelaskeun inna syirka la zulmun azim syirik teh la zulmun azim zalim nu gede mah syirik hatina syirik teh ngaduakeun ka Gusti Allah percaya ka Allah sebagai pangeran percaya ka patung ge pangeran atawa teu percaya ka Gusti Allah mah patung bae tah puguh pangeran nu asli Allah nyana nyieun deui pangeran ieu lah syirik garana disebut musyrik ieu nu bakal disiksa ku Gusti Allah jadi jelema nu mana atuh ieu nu bakal diamankeun jelema nu iman ka Gusti Allah jeung nu kumaha deui walam yalbisu imanahum bizulmin henteu nyampurkeun iman dicampurkeun jeung zalim zalim di dia maksudnya jeung syirik hartina iman ka Allah teu ngamusikeun ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala mutlak pangeran Allah eta nu bakal diamankeun ma ulaika humul amnu minal adab aman ti azab boh dunia boh akhirat kacek sakaul mah lain syirik musyrik eta teh Gusti Allah nyaritakeun ulaika alladzina amanu nu bakal diamankeun teh jelema nu ngimankeun ka Gusti Allah walam yalbisu imanahum nu teu ngahijikeun nu teu nyampurkeun imanna kana zalim ditafsiran ku kabair teu ngahijikeun imanna kana dosa-dosa gede jeung dosa-dosa gede berarti persyaratan jelema iman nu bakal diamankeun ku Gusti Allah mah eta adalah jelema anu iman teu nyampurkeun imanna kana kabair lamun jelema iman tapi ngahijikeun iman jeung kabair ieu bakal disiksa ku Gusti Allah kabair teh kos kumaha mabok eta kabair ngaranna iman dihijikeun jeung mabok siksaeun Allah kabair teh mana deui ngabunuh eta kabair iman nama ka Gusti Allah tapi nyana ngalaksanakeun pembunuhan ieu adalah siksaeun Allah
mana deui zina nah ieu adalah kabair iman ka Gusti Allah tapi nya ngalaksanakeun zina nah ieu ge siksaeun Allah mana deui kabair teh termasuk meling kabair ngaranna korupsi kabair ngaranna tah ieu bakalna siksaeun Allah boh di dunia boh di akhirat nu mata kadenge ku urang Yogyakarta luar biasa digoyang-goyang ku Gusti Allah. Mana deui Padang digoyangkeun ku Gusti Allah tsunami. Aceh disunamikeun, Badung, Cianjur, kamari banjir bege Cipanas, sabaraha imah anu raruntuhan, sabaraha jembatan anu beak. Ulah disalahkeun, cai mah tentara Allah. Tentara Allah mah cai, tentara Allah mah angin, tentara Allah mah bangkong, tentara Allah mah sibe, tentara Allah mah kutu, tentara Allah mah reungit, tentara Allah mah kitu berbagai-bagai. Tentara Allah kan lawan ku sia tentara Allah, sok sia maksiat lawan tentara Allah. Dibere ku Allah tsunami, tentara Allah datang ka kuari henteu kadeteksi timbana jeung kubahana. Teu kudu dideteksi iman ka Allah, takwa ka Gusti Allah beres. Ialah nu memancing siksa. Kitulah cek Kangjeng Nabi Ibrahim ye umat anu bakal menang keamanan mapedah anjeun teh nyarita ka kaula emang anjeun Ibrahim teh sieun kitu ngahinakeun pangeran bakal nyiksa geura pangeran. Cek Kangjeng Nabi Ibrahim justru anu nyembah ka dinya nu bakal disiksa ku pangeran Allah mah. Ibrahim sia teh kunaon bangkawarah teh anu nyembah na kalain Allah lu bangkawarah terus bae mah kamu Ibrahim. Masya Allah Ibrahim cak bapana sia-sia tanang magahan sia kok itu amat nang magahan Gusti Allah iraha sia belajar ka Gusti Allah ulah ngomong bah asana abah disiksa ya ku Gusti Allah. Hei Ibrahim ieu bapak sia ya bapak ge lamun bener lamun teu bener mah setengah bapak Ibrahim parah jasa ka Ibrahim. Oh, Masya Allah para Kangjeng Nabi gagah nya nama di sidang teh sorangan mangani sieun Kangjeng Nabi Ibrahim henteu malah musuh nu sieun sieun di sel wah masalah sieun Kangjeng jeung Allah ke rahasiana naon tak Kangjeng Nabi Ibrahim datang ka teh sieun sebabnya nu kabayang keagungan Gusti Allah Subhanahu wa taala titik Kangjeng Nabi Muhammad Kangjeng Nabi urang sieun enggak musuh malah musuh nu sieun kok bisa kos kitu keagungan Gusti Allah nu ditingali Kangjeng Nabi Musa sieun ka Firaun teh sae tiga-tiga acan kok bisa kos kitu keagungan Gusti Allah Firaun gadangieun Allah aing dititah ku Gusti Allah sieun-sieun teh tuh nu mantap pendakwah nu kuari ye lamun nu sieunan keneh nah sieun teh kabeuli beas sieun teh kabeuli mobil sieun teh kabeli sekupi sieun teh di alam ku bupati sieun teh digendeng tambah kiai sampah tambah kos kitu ieu pengundang laknat kiai nu kos kitu. Masya Allah inggis jasa ye urang lamun ningali kos kitu Kangjeng Nabi Ibrahim teh sieun Allah nu dideleuna nu geus neuleukeun luhur bumi luhur langit ieu Allah cek Kangjeng Nabi Ibrahim boro-boro anjeun nyingsieunan ka kaula bahwa kaula besi dilaknat besi disiksa ku pangeran anjeun nu ngaran Batu justru anjeun nu bakal diladap jeung pangeran anu nyungsam cek Kangjeng Nabi Ibrahim beak kabeh ya anu bakal diamankeun ku Gusti Allah mah allazina amanu jelema nu ariman anjeun iman aman walam yalbisu imanahum teu ngahijikeun imanna dihijikeun jeung zalim teu maksiat ka Gusti Allah aman bakal ya ulaika humul amnu wa hum muhtadun nu bakal diamankan ku Gusti Allah jeung nu bere pituduh jelema iman teu nyampurkeun imanna jeung permunkaratan permaksiatan terutama syirik nu mentek ieu teh termasuk kana syarat dina dakwah ka Gusti Allah teh syaratna teh nu dideuleu kudu kagungan Gusti Allah di mana-mana pendakwah anu diinstruksikeun ku Gusti Allah teh neuleuna lain kagungan Gusti Allah moal beres tina dakwahna anu kuari Amerika merajalela di mana-mana Islam dakwah di unggal negara kandas deui ieu teh horenganan can aya nu niatan lempeng nu sabenerna mah
lamun geus aya nu niatan lempeng hiji bae kagungan Allah nu dideleuna bakal menang kajen kumaha kakarak Saddam Hussein ngabedakeun saeutik be transaksina teh anti dolar ku Saddam Hussein diputerkeun ku ari mah urang transaksina dinar tidak boleh dolar memeh ka dinar euro heula goyang Amerika kakarak dikitu kedang ieu kakarak ge ikhlasna Saddam Hussein mungkinan 50% encan 100% Amerika geus kewalahan datang ka ayeuna kewalahanana nu matak membabi buta ka unggal negara lantaran transaksina dolar teh ilepkeun ku Saddam Hussein urang mah teu nyaho mimitina ko diserang eta Irak nanaonan Amerika nyerang Irak horenganan dilumpuhkeun ku Amerika. Tidak boleh dolar jadi transaksi di negara paman Syam. Saya Saddam Hussein. Mematak terus Saddam Hussein teh dicaci dimaki ke Amerika. Tenang wae jana mah. Runtuh ujiannya Amerika. Selangkah runtuh, 2 langkah runtuh, 3 langkah runtuh. Ah, ieu mah kudu diserang cek Amerika. Serang. Cek urang serang ge. Cek urang Jogja Mas. Aduh, tak gitulah. Iya kekuatan sana udah tagak kuari, dolar teh can main, di malah Iran kuari teh, tina euro teh nek mindahkeun kana dinar. Wah, bagi kelabakan. Hiji-hiji lah, iya Al-Qaeda nu kudu dibunuh mah. Osama bin Laden naik Iran. Sebenarnya perjuangan Islam untuk melumpuhkan Amerika tegas nyata lamun urang pinter maca mah cuman meureun niatanana ieu teh ikhlasna masih can pol masalah emang kieu heula meureun kuduna ieu teh can mampu Amerika teh kuari hudang bangkit ekonomina tinggal salengkah deui syariat lamun Osama teu dibunuh wallahu alam Amerika dan kulantaran geus kitu kaayaanana meureunana Allah encan izin walaupun urang mah remeng-remeng teu nyaho naon Al-Qaeda naon Osama bin Laden naon Saddam Hussein naon nu kuari Iran urang mah teu nyaho ieu teh komo nu teu ngaji ka dieu mah geus teu nyaho jasa bae geus eta horenganan perseteruan perekonomian sebab di dieu horenganan pusatna. Nah, kumaha keur Indonesia moal ka dijelaskeun ku kula Indonesia pokoknya nyaho perang we tenang ujian geura asah golok jang haol mancut kebo beres ieu keur carita inti-intina we main Islam memang teu main Amerika ngomongkeun Islam adalah raksasa yang sedang tidur raksasa kan hees jadi dilengkahan we kunya sebab naon inti perpendidikan Islam kabeh tinggali sejarah di berbagai universitas urusan-urusan perpolitikan perekonomian terus kebudayaan kabeh ti Islam tokoh-tokoh Islam kuari ditayangkeun di dunia horenganan Amerika malah ditemukeun ge anyar tapi kulantaran solid nyana kuari bisa ngajajah ka unggal negara tinggal urang mah bae kuari urang bangsa Indonesia negara-negara Indonesia urang anu geusyanana siap atawa henteu bangkit semangat urang jang naon ieu jang daulah sakumaha anu aya dina Pancasila kedaulatan kadituna naon aing pohon tah kadituna tah tuh ieu tah tuntutan urang sebagai rakyat dibodohkeun ku Amerika di SD tidak usah ada pendidikan agama Inggris dipaksakan kuari urang mah kuari teh jangan naon ku aya pemaksaan bahasa sih kelas 1 kudu make bahasa Inggris kelas 2 kudu bahasa tidak usah mengenal Arab pemaksaan ti Amerika pendidikan naon kitu kan menteri pendidikan anak tuh geus dikaluhan atuh hayu bae teka kudu bahasa Inggris kenalkan Inggris Amerika nu aya Inggris di urang ge lain Inggris Amerika jahatna Amerika Inggris kebagi 2 Inggris Amerika mantap kulama kurang paham Inggris Amerika mah Inggris lu paham ya Allah ya Rabbina iya dipaksa orang teh ieu kuari teh guru geus teu berdaya dipaksa budak leutik geus nyaho I love you
budak letik geus or Sunni geus nyaho geus budak letik geus where will come from geus nyaho budak letik geus we geus nyaho kuring geus nyaho no you hungry yes nu nyaho mah seuri nu teu nyaho mah teu artina sia lapar heeh geus bejaan kagara tuh oh jaho emang lapar jam sabaraha emang kuari tuh dasar teh nyaho bahasa nu mantap kedek dakwah kumaha aja bahasa gitu nyaho na bahasa sepatan saya lapar tuh kan Masya Allah perseteruan internasional dibawa Indonesia ke perseteruan Indonesia di zaman Soeharto naik Soeharto ikut dalam perseteruan internasional Soeharto akan membalikan Indonesia nyana akan berhubungan dengan Timur Tengah sebab kita ini diinjak-injak oleh Amerika kunjungan nyana ke Mesir mulai lain sakunjungan-kunjungan apaan urang ge ka Imam Sarwiti kan aya maksud atuh komo Soeharto oh ada jalinan intelijen luar biasa Amerika wah waktu cia teh paha buaya kanyahoan ku cia siapa tanya kan cia siapa nyawana sia bae di dunia teh aya KGB aya cia nah cia meneropong wah Soeharto bahaya lengserkan dibuatlah di dia turunkan padahal niatan baik Soeharto anu bakal mengalihkan bangsa Indonesia ulah terlalu Amerikais tapi lengserkan mantap kalau tahu saja cek Soeharto tujuan saya niscaya bangsa Indonesia tidak akan melengsarkan saya tetapi barangkali ini sudah keputusan Allah sudahlah nggak apa-apa lengser Soeharto tapi lanjutkan diteruskan ku SBY lanjutkan teh menang ti Soeharto lanjutkan horeng kos kieu melempem pasti lanjutkan nu itu lain nu ieu waduh bahasa Soeharto lanjutkan diteruskan ku SBY melempem Masya Allah urang lamun ngacaan internasional kos gitu kandas Indonesia naik Habibi cek Amerika ieu mah boro-boro ngulin ke negara diukna ge teu pantes leutik sakedeung beres ka dieuna Gus Dur wah geus mulai Gus Dur mah di awal lagi langkah-langkah anak timur nyana geus menyatakan saya keluaran Baghdad di politik mah geus kos kitu berarti anti Amerika sanajan nyana ngamainkeun demokrasi bahasa Gus Dur tidak usah bingung negara mah demokrasi juga nggak apa-apa yang penting kita melaksanakan di dalamnya dengan aturan-aturan yang sesuai dengan bangsa kita hebat kan Gus Dur mah ditanya Gus Dur pernah belajar sampai di mana wah saya Ibtidaiyah nggak tamat Sanawiyah nggak tamat saya mah langsung ke Mesir juga nggak tamat langsung ke Baghdad yang jelas saya jebolan Baghdad eta cia ngadengekeun wah tidak pernah nyana merenggut di Inggris tidak pernah nyana teh minum di Amerika mutlak jebolan timur udah bahaya ini Indonesia walaupun nyana pernah di California walaupun pernah terus ke mancanegara tapi kan nyana kan seukur menjajaki hungkul ainu jelas-jelas mah keluaran Baghdad Amerika keluaran Baghdad Gus Dur mah nanti cek Amerika awas langkahna delekeun bener bae pecat saminggu deh pecat cek Amerika kok mecatan jelema bae naon ieu beak ti menteri ya kunyana dek di steril negara teh dek dibilukeun ngan teu meunang ngomong kan pemimpin mah penuh rahasia jeung penuh dedikasi ikuti boga maksud tersendiri terciumlah oleh Amerika ketika Gus Dur ke Amerika ngobrol jeung Bill Clinton rencanakan cuma setengah jam saking asikna sampai sajam leuwih cian deuleukeun jeung KGB wah di dalam pembicaraan urang mah teh nyaho aya mengarah anti Amerika lengser ka tuh rumah tak ge kayak kuari SBY lantaran SBY mah anu sumuhunun anu ya cau kos kieu lah keayaan berubah bangsa Indonesia wajahna henteu 2 periode biasa bae naon nu dijangjingkeun teh nya biasa bae ieu cerita negara lantaran teu main di dunia internasional kos kieu
saya nu siap kuari di antara calon-calon orang. Abu Rizal bakal main mual, Prabowo setengah main, Oma Irama main. Labda berjalan geus boga satria bergitar ngana. Ya Allah ya Rabbi, urang teh baca politik teh kos kitu. Kok bisa kos kitu? Kos kitulah perpolitikan mah. Deule benang merah na ka mana, ieu ka mana, ieu ka mana, ieu ka mana. Masyaallah, mun urang kos kieu bae melempem bae. Atuh lamun urang naik ka dunia internasional perang, atuh masalah perang ge kudu perang daripada urang di udah-udah hutang. Yang mending perang kreditan. Lah geus angge mah paeh mah geus beres ieu kreditan tah. Je, atuh geus kage mantep. Nah, ngan lain kitu permasalahanana nyaritakeun ieu ganti cara main catur babari. Di organisasi Al-Qaeda ieu paeh ieu ganti babari. Di partai babari Golkar paeh kertuana tawa ganti ku ieu P3, ganti ku ieu PKB, ganti ku ieu PD babari. Tapi naikkan jadi raja RI 1 di Indonesia itu babari, jadi modalan iya niatan untuk merubah wajah Indonesia anu terkenal di dunia menjadi negara terbesar koruptor menjadi negara nu jujur jeung makmur. Eta niatan eta nu mahal gitu. Tah berarti kudu kumaha tuh? Kudu tapa heula. Soeharto tapa, Bung Karno mokomo petapaanana luar biasa, Gus Dur tapa. Tak kuari tanyakan ye calon presiden orang pernah tapa tah henteu itu behelanan. Oma mah pernah tapanya nama di mana nyana tapa eta keur neangan ani teh hari tapang. Aduh masyaallah ieu ka mana ieu alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum, ternyata jelema nu iman bersih imanah teu dicampur adukeun imanna jeung zalim jeung kabair. Ieulah ulaika humul amnun, nu bakal diamankeun ku Gusti Allah, hum muhtadun, nu baroga pituduhnya asal geus dituduhkeun ku Gusti Allah ngomong a ngomong b ngomong c nikmat ujianna. Nuturkeun ana boro-boro ngeunaan perang siap jasa lantaran luka delena kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Sahabat naik perang demi kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Tabiin naikkeun perang demi kebahagiaan dunia wal akhirah. Ketika orang hanya kebahagiaan dunia doang, jauh kebahagiaan akhirat, embung orang perang melempem orang. Jadi rauhul jihad kudu ditancapkeun di hati orang. Perangan moal beres negara mah. Gemantak Baghdad mah perang, aduh biasa bae rawa perang mah dari dulu juga tuh sering perang mati-mati nggak perang juga mati. Atau tenang bae nya nama ngomong budak leutiknya ka senjata tembak geus teu masalah. Sebab tertua di dunia negara adalah negara Irak. Babil lamun dina tafsir mah Babilonia lamun orang Persia nyarita. Nah, iya negara-negara tertua teh di dunia teh Irak, Iran, eta negara kolot garana, Mekah, India, eta negara tua garana, Pakistan, eta negara tua Cina, negara tua teh Cina teh Hong Kong. Mantak ge eta Sa'ad bin Abi Waqqas diutus sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas teh dakwah di Cina. Mantak kuari aya makom Sa'ad bin Abi Waqqas di Cina teh. Jadi Islam teh memeh ka Indonesia ka Cina heula. Negara tertua tete di dunia tete. Amerika mah pandeuri tah mah heulaan cikupa daripada Amerika mah. Masya Allah, Masya Allah. Nah gitulah ceritana. Nah ieu dakwah teh jang bangsa jeung negara umat ieu dibutuhkeun iman anu bersih nu teu kacampuran ku kabair homo ku syirik. Gitulah jelema nu boga pituduh nu bakal diamankeun ku Gusti Allah tina siksa Allah fid dunya wal akhirah. Wa tilka hujjatuna eta nu tadi dicaritakeun teh hujjah kaula nu agung anu dipake hujjah dipake argumentasi ku Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salam atas kana sifat tunggalna Gusti Allah Subhanahu wa taala.
hujah-hujah anu tadi teh aya ketika Kangjeng Nabi Ibrahim ningali bintang dipangerankeun ku Kangjeng Nabi Ibrahim, ternyata surup bentang teh horenganan lain pangeran cek Kangjeng Nabi Ibrahim dulur tambah jamaknya pangeran surup. Ketika neuleuh bulan dipangerankeun ku Kangjeng Nabi Ibrahim maksudna ngolok-ngolok masyarakat na rakyatna, ternyata rakyatna bunga barang surup bulan teh horeng lain pangeran. Atuh tamanu kos kitu mah cek Kangjeng Nabi Ibrahim teh mah pangeran surup. Sugan aya nu leuwih gede jeung leuwih caang barang torojol panon poe tah ieu nu bisa nyaangan jagat raya boro-boro nu gede nu leutik ka dieu ieu meureun pangeran emprak masyarakatna nganuhunkeun ka Kangjeng Nabi Ibrahim buaknya ieu pangeran asli barang surup ku Kangjeng Nabi Ibrahim teh lain pangeran nu kitu mamanya pangeran surup. Lantaran lamun keur surup urang teu bisa neureuh pangeran, atuh lamun teu bisa neureuh pangeran atuh urang meureun ambalayah cek Kangjeng Nabi Ibrahim lain pangeran tamatah hujah-hujah etalah nu ku Kangjeng Nabi Ibrahim dijelaskeun ka kaumna lain patung lain batu wa tilka hujjatuna etalah hujah Gusti Allah nu disampaikan ku Kangjeng Nabi Ibrahim nyaeta tidak tenggelam-tenggelamna bintang bulan kemudian panon poe atainaha Ibrahim cek Gusti Allah kaula ngadatangkeun ka hamba kaula nu ngaran Ibrahim arsyadna laha hujjatan ala qaumihi kaula geus nuduhkeun minterkeun ka Kangjeng Nabi Ibrahim untuk mengalahkan kaumna dibere hujah ku Kangjeng Nabi Ibrahim nu mantak kumaha Gusti Allah bae narfa'u darajatim man nasya'u kaula nu agung cek Gusti Allah ngangkatkeun kana derajat nu ku kaula dikehendaki jelema nu ku kaula deuk diangkat bae ulah milu nyahonna naon anjeun narfa'u darajatim man nasya' kaula nu agung ngangkat Kangjeng Nabi Ibrahim dikersakeun ku kaula kahayang kula cara kula tamah fil ilmi wal hikmah dibere ilmu jeung hikmah. Kangjeng Nabi berbagai nabi-nabi nu diangkat ku Gusti Allah kumaha kula bae cek Gusti Allah. Terus datang ka kuari setelah Kangjeng Nabi Muhammad teh aya, para sahabat teh aya, tabiin teh aya, diangkat ku Gusti Allah. Kumaha Allah Imam Syafi'i diangkat. Narfa'u darajati man nasya'. Kaulah menghendaki Syafi'i supaya naik di permukaan bumi untuk menjadi pelita hati. Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Hambali kehendak kaulah cek Gusti Allah. Beres, Tuhan Syekh Abdul Qadir diangkat ke permukaan bumi untuk menjadi penenang, untuk menjadi pelita hati. Kumaha kula bae cek Gusti Allah, ulah nyaon-naon sia mah. Tuturkeun cek Gusti Allah. Belah dina wala para wali sanga Islamkeun Indonesia wahai para aulia cak Gusti Allah maneh teh kuaing geus jadikeun kakasih Islamkeun perang berbagai kerajaan-kerajaan dengan kerajaan nu aya di urang lain perjuangan leutik wali sanga berjuang di urang teh melawan Majapahit melawan berbagai permusyrikan diteruskan ke Banten ka dieu Tuan Sultan Banten Syekh Maulana Hasanuddin perangna luar biasa kumurni hatena kehendak Allah narfa'u darajati man nasya tidinya terus ka belah tek angkat deui Syekh Nawawi dunia oyang ayana Syekh Nawawi ketika tarung di Mesir ketika tarung di Mekah Nawawi nu leutik orang Jawi tetapi kemampuanana luar biasa nyahoeun dunia kabeh sebab kumpul kabeh di Mekah Turki Yaman Mesir nyahoeun kabeh Irak Iran ketika munculnya Syekh Nawawi tanah Ajawi muncullah dengan berbagai karangan-karanganana diakui dunia Syekh Nawawi teh narfa'u darajati man nasya beres Syekh Nawawi Syekh Astawi caringin untuk Banten mah luar biasa. Jawa ka ditu Kiai Hasyim Asy'ari untuk Jawa luar biasa. Ka dieu ka tengah terus Kiai Muslim Meranggen Demak luar biasa teh. Narfa'u darajati man nasya. Belah dieuna teh aya Abuya Dimyati Cadasari, aya Ki Bustomi lumayan, lain lumayan
pohara tata waridat alhamdulillah kiaina arasup Golkar ya Allah ya Rabbi teka denge kurang jitu na dakwah ja abu ya mah cicing bae tapi loba jelema anu sujud mun carak sujud mah dihareupeunana di dieu almarhum ja biasa bae kadeuleuna mah tapi masya Allah aya sabarapuluh mungkin ratus asup Islam di leungeun almarhum coba eta biasa bae horenganan melalui batin tadarru jeung tafakur ka Gusti Allah memang saatna model kitu nah nu mantak Gusti Allah teh mere cara dakwah teh disesuaikeun jeung kaayaan kaumna kaum Kangjeng Nabi Musa guaraga ilmu sihirna dibere Kangjeng Nabi Musa tongkat anu ngaleuwihan tina sihir Kangjeng Nabi Ibrahim lantaran najamin ahli perbintangan Kangjeng Nabi Ibrahim dibere meluluhkan perbintangan Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad jarago jasa sajana jarago jasa bahasana ahli sastra orang Arab teh turun Kangjeng Nabi diberelah Al-Quran di zaman Kangjeng Nabi Sulaiman jelema teh mengagungkan harta saat eta dibere harta nu berlimpah Kangjeng Nabi Sulaiman untuk meluluhkan umatna terus bae saat-saat mana Gusti Allah deknar paudarojatin disesuaikan tinggal kuari urang teh dahaga hayang aya ulama secara nasional anu bener-bener teu pernah melirik sebelah mata kana dunia paling kedua sabelah masa saeutik teh saha ieu urang coba pantau Jawa Timur saha Jawa Tengah saha Jawa Barat Bandung saha Banten saha nyebrang kurang ka Lampung saha oh barang di Lampung gulade bener aya gajah malulu nyebrang orang ke Kalimantan orang nyaho di Sambas teh di dinya teh wah pabrik wali-wali Allah Ki Khotib Sambas orang Kalimantan berarti di Kalimantan sorangan kerajaan Kalimantan sorangan adalah wali-wali Allah teropong kurang kuari ke Kalimantan mana wali-wali Allah na ulah cerita wali halanan ulama anu muncul anu narfa'u darajati man nasanu ku urang kadeuleu ku mata kasan urang halanan can aya Malaysia orang nyebrang kadinya setik di Malaysia coba baheula teh aya Habib Abdullah di Malaysia teh anu ketika kahuruan jadi deui tokona teh pateuh kuari nah ieu di Malaysia nyebrang orang coba ka ditu ka Thailand jadi Thailand teh aya pengarang amil di Thailand eta nu kurang dibaca teh eta amil ilaman lawa mila pinah wimiatu amilin pan karangan karangan lain orang Indonesia eta teh urang Thailand coba deuleu ku di Thailand cangcing-cung gua ari coba eta pan lain lalagaan dibaca pan ku urang ya Allah ya Rabbi dimurodan ku Syekh Nawawi nyebrang urang ka Korea kuyak malulu di Korea terus nyebrang dunia urang ningali sekup letik sekup gede mana ku ari ketika aya Osama bin Laden pohara dunia ngageter dunia teh aya Saddam Hussein kitu emang Allah mah nyieun tokoh-tokoh teh nu bakal ngagempur kafir teh ngageterkeun dunia ketika naik Saddam Hussein jelema nu lahir ke alam dunia ku simpati-simpatina dingaranan Saddam Hussein sanajan kuarina eueuh kumisan jeung kunyin Saddam bae sabaraha ribu saat eta 1000 manusia di dunia nu terdeteksi langsung dingaranan Saddam Hussein nang saha eta simpati kitu lamun lain nang Allah moal bisa dijorekeun ku Amerika jelekan jorekeun tetep bae kaluhur bae sebab naon melawan kafirnya dengan perekonomian dilawan ku persenjataan siapa jasa eleh menang lain urusan Allah ngeboga urusan berlanjut datang ka kuari nu mantak apakah kuari peperangan Irak jeung Amerika teh bisa dicicingan ku Amerika teu bisa satu jengkal tanah Irak tidak akan diberikan kepada Amerika kitunya nama tah sumpahna satu jengkal tidak akan bisa selama masih kena ada manusia-manusia di Irak tidak akan diberikan cena-cena nanyar kedutaan bikin aja untuk kemaslahatan nyieun nyanakan di ditu dan lain sebagainya gedung-gedung dan lain sebagainya pertahanan apa lagi cek urang Irak tidak masalah kayak di bom ieu ku kami tenang bae tah urang Irak teh boga kos kitu
Masya Allah, iyalah negara 1001 malam. Vina Panduwinata atau ngokos itu mah. Nyete, siapa tuh nyaho sedikit ya? Mana ya ataina Ibrahim ala qaumihi narfa'u darajat. Kami ngangkatkeun darajat manasa ka jelema nu kami dikehendaki. Inna rabbaka hakimun alim. Sanyana pangeran anjeun Muhammad maha bijaksana dina dadamelanana. Alimun maha uninga bi khalqihi terhadap makhlukna. Rusak kuari dunia khususnya Indonesia kehendak Allah. Ulah bingung-bingung kehendak Allah. Kabeh tenang urang salat. Kehendak Allah kabeh ge alimun maha uning hakimun maha bijaksana. Jalamun ku Allah diendeukeun mah aya hiji jelema nu gagah meureudanan siap kalawan bangsa-bangsa nu brutal-brutal anu brengsek atuh mah kawasa Gusti Allah ngan henteu bae heulana encan wayah engke mah geus wayah mah keluar ti pertapaan nyana langsung aya di luhur awang-awang. Kaula cek manehanana ia adalah turunan Kisempan. Antum atas tapa di Gunung Karang kas neureun sumur 7 batur kulaya 3 hiji si udel kadua si gareng kaula ngaranna si cepot. Ya ieu kebakar gitu. Pewayangan eta adalah suatu lambang-lambang manusia anu keur berjuang kumalandang di alam dunia, anu jadi Semarna, anu jadi Cepotna, anu jadi Garengna, anu jadi Gatot Kacana, anu jadi Samiajina, anu jadi tuh siapa nyaho bae Dorna cenah. Hese tok nonton mah kos kadari itu bae. Cenah kieu nya aing mah nyaho ge di kitab. Campur jeung nonton setik. Aya kitab lah, mal aya lamun lain di kitab perwalian. Dibuka di dinya Semar asilna tina Samir. Bahasa Arab eta teh kos kitu teh. Aya hiji-hijina secepotna nu eta pan ku urang teh osok dihadiahan. Lamun urang hadiahna teh kitu sang yang wenang, sang yang wening dan lain sebagainya. Eta anak Kangjeng Nabi Adam. Ke kuku lamun dicaritakeun dina ilmu perwalian Nur Cahyo dan lain sebagainya kadina terus kadina. Aya duwi. Eta kan dibedakeun ngaranna doang. Anak Kangjeng Nabi Adam na diganti ngaranna. Terus Kangjeng Nabi Sis kan diganti ngaranna. Ieu teh dek diasupkeun kana perwayangan. Jang naon, jang ngalambangkeun manusia-manusia nu hirup. Ki Haji anu ngredit ieu contona, Kiai anu aya contoh-contoh dilambang-lambangkeun. Masyaallah. Deumantah kudu nyaho engke cara-carana ieu sinom ieu kinanti ieu terus ka belah dia. Asana pemain teman-teman kajeng dulu. Narfa'u darajatin man nasya. Kitu kede lamun ku Gusti Allah dek digesleukeun. Lamun tadi diangkat, ya sia diangkat. Bangunlah puluh ya pelaya digesleukeun ku aing. Gusti Allah urusanana. Ilmu aya di nyana tapi ti kosewad aya di nyana. Ya Allah ya Rabbi, lamun urang nyaritakeun ka dieu sejak Kangjeng Nabi Ibrahim na kukulan nu kamari dicaritakeun, manehanana dibukakeun langit jalain ka hayangnya anak ka hayang Allah. Kangjeng Nabi Musa diangkat ka Gunung Tursina jalain ngahayal Kangjeng Nabi Musa jatuh mah ku Allah. Kangjeng Nabi urang diangkat ka Sidratil Muntaha jalain ka hayang Kangjeng Nabi ku Allah. Kitu keneh narfa'u darajatin man nasya kersa ding Gusti diangkat ku aing sia diangkat bae. Atuh urang ngeri na lamun ku Allah dek digesleukeun. Na'udzubillah min. Mudah-mudahan urang kabehan selalu diangkat darajat, ditetapkan iman Islam, diistiqomahkan ibadah urang ka Gusti Allah. Akhir hayat urang bisa mengucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah sehingga urang aya dina kasalamatan, aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Bi barakati umil Quran al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم رضي الله تعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين آمين يا الله يا رب العالمين اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما وصلي وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله اللهم يا قاضي الحاجات الله